hasil ngadidik kurang kali 0 sampai 6 tahun budak teh bakal terjadi hasil dina yuswa 25 sampai 30 tahun. Bener. Imam Sarur pakar pendidikan anak. Nu kadua, anak dari 6 tahun sampai 12 tahun anak itu akan mengikuti apa kata gurunya, berarti usia SD. Neangan sekolah nu bener, teangan guru nah nu bener, teangan guru nah anu soleh. Datang ke madrasah, datang ke ajengan, lain saukur nitip hunkul, tapi kudu ijab qabul jeung kiai teh. Kiai ajengan nitip kurang kali abdi di dieu hoyong ngiringos. Mudah-mudahan anak kiai nampi ka kurang kali abdi. Mudah-mudahan atuh kurang kali abdi teh sinjan dan kurang kali sore. Imam nganterkeun budak teh awal ngaji teh ngan sakur lebih ka madrasah. Hunkul tara deket jeung kiai na. Tara apal kiai mah geuningan itu budak saha? Abdi teh budak bu koko maksudnya. Ada pokoknya